balik di dia kudu nyonyoo Majikan. nyonyoo tas B nyonyoo pamajikan geus menang duit teh jauh hayang nyoo sih mah. Jadi lamun hirup di alam dunia teu aya cocoba eta lain dunia. Pasti moal disebutkeun gunung lamun teu aya tanyakan. Moal disebut laut lamun teu aya ombak. Jadi lain cocoba nanu gede tapi hate urang nanu leutik. Kadang-kadang urang mah di imah teh kalah kalau bahu hulang-hulang aja naon hutang. Nu kadua al-faqatu bastul mawahib gitu cek Ibnu Athaillah. Ari dunia teh kade lamun kapeurih kasusah kasulitan kafakiran diseepkeun ku Allah tong sok diposting-posting. Jadi kasedih teh eta teh anugerah ti Allah di mana ieu jalmi rek dijamu ku Allah. Atak dosa baheula mah para wali mung dunia nyata ngalawan Belanda. Ari ayeuna mah nambahan dunia maya. Beurang oge loba jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri gitu. Nu bahaya mah dibelah ditu tuh. Lobaran ranjau kehidupan. Randa oge ngeureuy ngaji. Aya randa ngeunah. Tak jadi randa ge bau. Da ustad ge dijieuna mah asalna tinu barokah. Cek saha bau atuh bau mah moal nu ngonang. Simkuring ka dieu ngalap barokah ka sepuh-sepuh di dieu. Sur Ibnu Malik wa faslu masgulin bi harfi jarrin au bi idhafatin kawaslin yajri kawaslin. Jadi ngaberjalankeun silaturahmi kepangrasa ajengan di dieu supaya loba dulur aja duit lamun hayang jadi wali kota eta mah kudu make dukungan. Awewe beuki duit mah kudu dicepeng sina ngaji atuh dicekek mamaot meureun. Ngomong bae salah oge da lain malaikat. Ajengan oge diamarkeun jeung ngaji teh nya rupa-rupa anu nangunyar segala tuh. Di tengah tereh maotna teh. Tuh diomekeun sieun maot beurnya. Jadi nu kolot maot, nu ngora oge ngilu ngagotong aja atuh maot kabeh saha nu nguburkeunana. Matak sing jadi wasilah ieu pangaosan teh urang sadaya lamun deket jeung tukang roti sok seubeuh roti, lamun deket jeung nu gaduh dunya sok seubeuh di jelema mah kumaha deketna. Matak cek kaidah at-tabu yasruku tab'a. Ari tabeat teh sok memboikot kana dirina. Kumaha gaulna jelema mah? Gaul jeung Amerika, jeung Israel, pagawena teh ngabom terus. Matak cek ayeuna Amerika nanti Gaza Palestina akan saya menjadikan neraka. Eta teh sawabikul imam nu kitu teh miheulaan kana kehendak Gusti. Akhirnya Amerika Los Angeles dijadikan ayeuna kebakaran. Matak jadi jelema mah ulah sok miheulaan Gusti, syukuri apa yang sakitu sakieu alhamdulillah. Nu penting hirup mawadu doa karena duit wae. Sugane urang teh
suami jadi istri jadi soleh, tanggung jawab, lemah seperti Kangjeng Nabi, minimal urang teh katetesan. Jadi salaki anu kahayang awewe mah hiji we, salaki teh nu gede kanya naon gede nu kitu atuh, keur naon pada goga hileuleus mah. Ini sok rupa-rupa wae nya. Matak ngaji mah kudu loba sedekah aja. Tu seri wae mah gelo meureun. Jadi ustaz ge ka bawah. Bae cek saha. Allahumma barik bi Rajab wa Wambalighna Ramadhana wa hasil. Eta teu bisa oge calangap we atuh. Ulah baeud wae. Keun we bang keriling mah kumang kewe lah. Nya, korban mah emok unggul ya. Anu saya berjanji mah ya. Mugi Gusti ngaberkakeun dina Rajab jeung Sya'bana. Mugi Gusti ngadugikeun kana sasi Ramadhana sadayana. Allahumma barik lana sing tarik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Du Gusti seurkeun rizki pinuh ilmu ku pangerti sareng wargi teras ngahiji subur makmur rajinawi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Raqat aynaya syauqan wa li taibata darfat isqan fa'ataitu ila habibi fahdaya qalbu warifqan sallu ala Muhammad. Assalamu alaika ya. Mana suaranya yang di belakang semuanya sholawat. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Jadi subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Eta teh ayat Quran nu diawali ku kalimat tasbih. Di mana ayat Quran nu diawali ku kalimat tasbih, sur ilmu tafsir eta aya kejadian yang sangat luar biasa. Cek usul fikih idza ta'aradal aqlu wa syar'u qudima syar'u. Di mana ta'arud antara akal jeung syara maka payunkeun hukum syara. Non sababna sabab as-syara teh kalimah mutaaddi sanes kalimah lazim asalna tina syara aya nu ngaberjalankeun Rasul ti mimiti Masjidil Haram ka Masjidil eta Isra. Lamun aya salaki resep nguseup eta mah disebut syero lain setan. Eta kasalaki nyebut setan geura. Ada palalaur boga pamajikan urang dia mah ya. Kasalaki ge nyebut setan.
nah cenah teh bi Muhammadin tapi bi abdihi teh teh kalimat anu khususiat isim nakirah abdi teh katarik ku isim ma'rifat di mana isim nakirah katarik ku isim ma'rifat maka kabawa jadi ma'rifat. Dijawab ku Ibnu Malik wa rubbama aksaba tsannin awwala ta'nisan in kana li hadfin muhala. Tah eta teh istimewa urang teh jelema doraka tapi resep ngagungkeun bulan nu diagungkeun ku Allah maka insyaallah ieu jalmi termasuk abdi anu doraka ece sarua mudah-mudahan kakele kasangkeh sasarengan sareng baginda Nabi besar Muhammad tak mudah-mudahnya sing jadi anu barokah si mang jualan naonnya hiji mang di dia rek kemana ngaji kayak dibeli gua abi kabeh cicing ngaji heula di dia sok ngaji tadi dia tadi gigir cicing kayak dibelian ngaji heula mama digen nanggung wae teh maot ya jadi kade sok cicing dia ngaji kayak baliknya dibeli ku akang tenang we kejeng hansip tuh orang bere duit tuaan tuh karunya sebab hirup di dunia teh perlu doa itu duit wae sya wa man syakaroha qayyadaha bi qaliha jalma anu syukur teh cek Ibnu Athaillah eta teh ngonci kalimatan loba syukurna loba leuwihna saeutik syukurna saeutik leuwihna gitu jalema mah ai syukuran teh lain nyunatan wae syukuran teh lain nikahkeun wae termasuk ngaji salat eta syukuran ka Gusti ngaji syukuran salat syukuran zakat sedekah daek puasa daek tahajud nyieun budak bekian kitu mah nyieun budak bekian ya kalah syukuran jadi hirup teh kudu loba nyieun amal nyieun anak atak salah kita sina digau loba beli komorek buas loba bayar tuh salakina leuleus wae salaki leuleus kurang vitamin gue ce beres sumanget dan beres susu atuh di beres susu mah lain ngaji ngagantel beren terus kita aki-aki sina ka dieu tah nu jualan eta ka dieu di dieu dihareup ka dieu mah ka dieu kadi rek dibeli kabeh kadi suka deh tapi kuduaan dia calik mang calik di dia mang oke dulu dok calik di dia kadi dia ngabdi di dia maksudnya dinaik ka luhur lain dihanap tuh hiji itu nu make baju abri kadi itu bawa dahareunana kadi kabeh rek dibeli ku akang sok kadi marhaban marhaban calik marhaban jadal khusaini marhaban marhaban canap daganganana ka dieu icalanana cana ka dieu marhaban ya nurul aini marhaban jadal khusaini marhaban طلع البدر علينا من ثنيات الوداع هديه dia ulah dia طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
anu nita sasalaman nggak jadi baturan uing jauh-jauh teuing tong jualan dengekeun aing ngaji geus dibayar kabeh ya 200.000 ya 200.000 jadi 400 asal ngaji itu kangeusan siang ikhtiar ge kudu tapi ngaji oge kudu saur mama sempur baheula di Purwakarta lamun anjeun bisa ngawuruk sampaikan ka maot lamun urang teu bisa ngawuruk ngaji kudu sampaikan ka maot dagang kudu ngaji ge kudu ngong adan eureun heula dagang teh salat heula bisi jadi jurang lain juri kumaha ieu jadi bari dagang bari nyonyo lanjut nyonyo tasbih nyonyo nu kitu bari can dagang nyonyo nu kitu nanaon sok rupa-rupa tasbih ome li nyonyo nganyut nu dagang geus rupa-rupa we aing cicing dititah senang dititah ngaji oke guys naon beres ngaji dibayar tenang weh oke bagikeun ka ditu bagikeun ka jamaah sadayana engke cicing heula ngaji heula sia engke sia kamu pindah di dieu maot sia cicing mata keur ngaji baturan jadi likulli syai'in illatun sakabeh perkara nu aya di alam dunia aya elatna lamun ningali jelema tong ningali sorbanna lain jelema nu sampurna kiai nu sampurna nu make sorban teh tah bating ieu nu mulia di hadapan Allah mah jelema tingali ta'alim katingali taat eta teh Allah keur nutupan aib-aib eta jelema lamun dibukakeun aibna ieu jelema kagum teh urang kudu ka Allah nutupan aib-aib urang eta jelema mah hina teu meunang lamun ngaji nang saukur kana pikiran bakal timbul kasombongan tapi lamun ngaji sampai timbul kana perasaan bakal ngahilangkeun matak tina ngaco jadi ngaca jadi ngaji boga ilmu padi sugan we urang teh kudaek ngaji supaya to bisa ka tanah suci teu cukup ku amin kudu daftar sia teh ka Mekahna teh ku make doa atuh nu boga duit ke nu make emas teu init sia teh eta keur ngaji keur syiar agama tong naon tong lebar jualan nu aya harta disimpan bakal jadi warisan jeung rebutan harta nu dijieun makanan bakal jadi kotoran tapi harta anu dijadiakeun nyeun panggung nyeun tenda tuangeun sagarupa ieu bakal ngajadikeun wasilah nu ngulanggungan urang ke di akhirat matak boga emas jual mobil jual motor mobil sawah gelang salaki cek saha salaki dijual sanurek meulina mang oge geus bau tak urang mah ustad oge bau bener bau ai nu seungit saha atunya jadi sebutna teh ustad barokah ustad bau. Apa yang menjadi sebab Isra Mi'raj? Satu, Isra Mi'raj emang nyaeta terjadina amul hazan, tahun kesedihan. Nabi dikandunkeun ku bojona Siti janda kaya
anu mana 2/3 Mekah milik Siti Khadijah habis dipakai perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Matak diselir tina randa jadi parau baheula eta mah. Ayeuna mah loba parawan rasana cek saha. Itu kang dagang geus ngasaan meureun. Matak lalaki mah kudu nyantri lain nyanung. Jeung hayang nyanung itu tukang tahu ya. Sok hayang milaan we urang ah. Matak tina ngaco sing jadi ngaca sing jadi ngaci mending keneh poek terus caang daripada geus caang kapok. Mending keneh penampilan anak preman tapi nyambung hatena ka Allah daripada penampilan taat alim tapi orai berdua. Matak sing hati-hati ulah kabobodo teng kudu hati-hati ulah kabita ku penampil. Naon sababna? Sabab nu make gamis oge di Mekah mah copet aja. Di Mekah mah sim kuring kan gaduh travel haji umroh. Jadi lamun ka Mekah teh kadang-kadang anu ayeuna pulang paling oge marake sorban. Meh teu katara. Nya matak oge. Matak diantawisna urang sadaya hoyong barokah teh kudu naon? Kudu ayeuna diajar berjuang dina agama. Jalma dina hadis sahih Bukhari Muslim dicarioskeun aya 10 jalma nu moal busuk jasadna di jero kubur termasuk jalmi anu jihad bisabi ulama ku elmuna nu beunghar ku hartana nu teu boga ku tanagana minimal sae emutanana hirup teh ulah sok piomongeun orang ngomong atuh mang saeutik jelaskeun saeutik leuleus meureun hirup mah ulah piomongeun batu kitu tarikan tuh ya nu kadua sebabna mi'raj teh bumi jeung langit adu kesombongan cek bumi kaula nu leuwih utama naon sababna di bumi aya laut di bumi aya darat aya naon danau aya gunung cek langit kaula nu utama naon sababna di langit mah aya ayeuna matahari aya bulan aya mega cek bumi kaula nu leuwih utama sabab Nabi Muhammad anu mulia ayana di bumi maka langit teu tiasa nyarios nya ngadoa tawajuh ka Allah. Naon doana langit? Ilahi anta tujibul muntarra idza da'a. Gusti teh sok nuju badanan kana kahoyong makhlukna. Anjeun langit hoyong naon? Saur Allah, saur langit abdi mah teu hoyong nanaon. Hoyong kadampal ku junjunan walaupun sakedap dah hoyong ka canak mulia ku baginda Nabi besar Muhammad. Eta sebab terjadina Isra Mi'raj. Isra Mi'raj gitunya. Mi'raj tak kudu loba nyonyo naon atuh tasbih gitu gitu cek di dieu geus cicing wabi teh yang deket jeung mang matak ditah ka dieu oge resep deket jeung tukang dagang teh baheula abdi ke rumah santren aja lamun ningali dagang teh sok kabita sok hayang meuli ngan teu boga duit keur dikobong baheula matak lamun ningali dagang teh sok aduh mung boga duit rek dibeuli pandai ipek teh aya ieu teh 500.000 deui tah rek dibikeun kaduaan nya angke itu bagikeun ka ditu kanu hadirnya lah terus teraskeun heula geus ngaji heula cicing di dia ka mana-mana cenah cicing. Jadi Isra Mi'raj teh adalah aya sebab-sebab anu ditangtukeun ku Gusti. Maka malaikat Jibril kenging wahyu ti Allah. Ya Jibril, tu anjeun lebet ka surga. Di surga aya naon? Aya buruk. 40.000 buruk anu dina tarangna eta buruk aya tulisan jenengan Nabi besar Muhammad. Maka dicanak we hiji bener we ditinggal teh di surga teh tak buruk keur tu ayeuna makan keur ayeuna nyatuan
aya burok hiji ieu mah wala aman wala saroban teu tuang teu ngaleut begang nyuh calik tegikeun ka ayeuna nangis teras kira-kira begangna kos si ece eta tah begangna teh tah eta burok tara dahar eta teh nu kitu teh antak nu begang teh tara jadi perajaban mah nu penting mah daek hadir dahar kana pitayeun we sebab di jeuna tina taneuh aja tina tai naon oh atak sing hati-hati saat tosna kitu dipilih kunaon anjeun nangis wae saur ayeuna malaikat Jibril kaula teh nangis teh teu tiasa tuang teh sangaleut teh kapicangcam dina manah ayeuna cinta membara emut wae 40.000 tahun yang lalu nguping aya jenengan Muhammad dugikeun ka nancep dina manah abdi teh hoyong patepang sareng baginda Nabi besar Muhammad Masya Allah eta dugi ka kituna ieu berkah naon berkah ngagungkeun Nabi besar Muhammad maka ieu buruk dicanak we mang canakna ka mana dicanak we ayeuna dianggo kendaraan baginda Nabi besar Muhammad mata kadenya di mana orang sadaya hirup di alam dunia hoyong jadi jalma nu panen kudu daek melak ya kudu daek melak simpan di dinya tuh aya nu mere ulah diantap cokot buru-buru di situ jadi ciri jalma syukuran teh di mana dibere tarima eta teh syukuran itu urang teh keur nabung di Gusti Allah ngaji nabung salat nabung sedekah nabung jariah nabung dagang nabung payu mah untung lain nabung teu payu buntung teu payu buntung urang hayang panen wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata yaji al mutasil neng milih guru anu bisa guru ngadegedkeun diri urang ka Allah lamun urang teu boga guru nanang saukur bisa ayeuna ngajar unggul teu bisa ngadegedkeun diri ka Allah sapertikeun emer nu bocor jadi kudu boga guru seperti masjid anu deukeut makmurkeun ieu malin bring ka Bandung ka Aljabar di fotoan hari masjid ieu teh di foto-foto acan aya nu kitu tuh pelakuna si itu tuh sameme kanu jauh teh nu deukeut heuh ajengan anu deuk oh urang teh bisa wudu bisa salat urang pengusaha bere ta tukang ngawuruk teh wudu teh bere ku urang teh naon bere BHS hiji ewang tiap puasa teh lain ieu mah ajengan dibere sarung urut nu maot dipake salat subuh teh ngajung jurigan matak di Bandung mah loba ustaz jujur mah jurigan eta ka ustaz nyebut jurigan ini waranian urang dieu mah nya ajengan anu deuk matak nu sok ka Aljabar wae ke maotna gubug ge ka Aljabar pangeuna-ngeunana ibadah teh di masjid bisa barisa sasarengan molor we sia batur sasarengan ieu sare jarah kanu deuk samemeh kanu pan saya belum muji ge turunan ayeuna Tasik Ratu Galuh teh nu nyambung ka Rasulullah Mama Sujai Gudang eta guruna para wali teh ulama plus wali hayang jadi wali teh Mama Sujai Gudang dina sejarahna 33 tahun 30 gunung satahun mujahadahna sagunung berarti 33 gunung kakara diangkat jadi wali Allah matak jarah ka Mama Sujai Gudang anu deukeut jarah teh lain dieu mah hayang teh kanu jauh we ka pamijahan abring-abringan make saragam make bus meuli Cangkaleng baralik deui
ka Banten meuli peuteuy meuli asin ka laut tilalep di laut pada di Tasik mah gudangna wali yang balung tunggal di ayana di Tasik aya memaos jai gudang ayana di Tasik termasuk seueur aulia Allah anu mastur daripada anu masyhur sabab mau jadi wali masyhur lamun teu aya wali mastur jadi ari masyhur mah arapa jelema biasa oge ieu mah anu nyarumput wali teh anu nyamar jadi tukang coet anu nyamar jadi tukang kerupuk anu nyamar jadi tukang boboko pakaianna compang camping padahal wali Allah subhana man satara silul khususiyah biduhuril basyariyah ditutup rapat-rapat hanya orang-orang tertentu anu hatena bersih bisa ningali eta jalma kakasih Allah ari urang mah matana mata absor mata luar bolotot tapi teu ningali sabab kehalangan kudos seperti cepet peda naon pedit peda mah bolotot tapi teu dah kitu urang mah naon sababna loba ningalina dohir sejengkeun aulia Allah rubbama ruziqal karamah lam takmulu lahul istiqomah kadang katingali can istiqomah tapi geus dibere kalebihan anu di luar ayeuna nalar ladang naon eta teh sajatina karamah teh nyaeta tina daek istiqomah jadi ku istiqomah ge geus alham gitu aja orayananya ngarajinya ngaji mending capek keur ngaji daripada cara rape tara ngaji mending lieur keur ngaji daripada lalieur tara rek tobat ulang adaguan geus kolot ayeuna we ti keur ngorang kewe ieu mah kaburu datang bubuk bodas kaburu ayeuna kewe geus bubuk bodas geus bubuk bodas geus bubuk bodas kaburu we datang kain bodas murek tobat ulang daguan kolot ti ayeuna we keur ngora hayam kolot teungeuna coba hayam ngora dagingna empuk tulangna bisa dipakai seblak coba lamun ayeuna hayam kolot di presto liat digegel kucing untuna coplok hiji matak tobat geus kolot mah loba nu linglung ling liat liat lamun ini lincah yang lihat ini apalan lihat si mang iyo jika nunggu ngasaan ini justru ini mang ngereyeh ngaji nu getol teh lolobanan ini awas ya tong yang ngamamekeun ini ya oh gitu siapa anu tidak terhenti kebaikan orang al mujahiduna fi sabi jalma anu jihad bisabi taeta anu jihad bisabilillah matak di mana orang hirup hayang barokah mangpang mungpung hir bisi kabur rumah hayang berkah ngaji hayang tenang ngaji obat bingung obat susah ngaji balisa para rusing putus cinta ngaji putus cinta ngaji salaki leungit teangan naon salaki leungit dipangajikeun atuh atak pamajikan teh kudu loba dikendalikeun nafsuna teh dikenyot hantem jadi kana dagang leuleus da ngenyotan wae pamajikan justru pamajikan teh kudu loba dilahun nih maduh diladenan tuh kali-kali lain hayang urang we diladenan teh pamajikan kali-kali ladenan ku urang seperti baginda Nabi besar Muhammad di atas ilmu teh adab baheula mah mama Cipasung mama Manonjaya baheula mah kitu kajengan teh teu wantun nyebatkeun nami ka bungkur mah saking hormat ka kiai hari ayeuna mah kajengan teh uing tadi budak leutik itu turunna mobil itu ubay datang untung budak kolot dicekek ku aing sia
tak ibadah teh kudu tuturut muning ulama anu nurutan muning Aisan hideung da bujur hideung nyurutan we muning atuh sok seuri we meh bahagia daripada di mah stres. Alhamdulillahirabbil matak mangpang mungpung hir rup bisi kaburu nu ot nu dagang maot ustad oge ngilu ot talkin atuh emang rek didoakeun ku saha lamun uing maot teh rek mang heula duaan ke uing ti paneuri rek mang heula rek uing heula wing heula lah oh, barang heula nya oh kabojo teh Nabi ya Humairo wahai bunga mawarku tercinta gitu masuk ibu disebut bunga mawar ku salaki ya udah teu pantes atuh pantes nage cuma wahai bunga jawer kotoku tercinta yang disebut bunga mawar dicium ku salaki bau jengkol tah loba cerai teh akibat oh jengkel gamang jengkol we ah gitu sareuri ce keun arisan mah kumangke we lah cicing di dieu baturan cicing hayang deket ieu teh matak di gerwan ge akang teh hayang deket jeung mang teh jalma mulia abdi mah jalma hina mang mah daek keneh usaha daek ikhtiar eta keringat urang daek usaha bakal jadi wasilah ke seungit kasturi ka di yaumil kiamah terus usaha matak Nabi lamun sasalaman jeung sahabat aya hiji sahabat anu sok dicium ku Nabi pananganana namina Muad bin Jabal dicium pananganana ya Rasulullah naon sebab anjeun sok nyium panangan Muad bin Jabal sabab Muad bin Jabal hiji tukang tani nu sok macul ka gunung mulia kene jalma tukang tani tukang dagang daripada pejabat tukang korupsi tepuk tangan untuk tukang tani tukang dagang yang dibutuhkan masyarakat kota Tasik bukan wali kota yang banyak janji tapi ya pemimpin yang ada bukti tepuk tangan untuk pemimpin yang ada bukti jadi mau hayang jadi wali kota teh kudu make duit doa atuh ana duit wae nya teraskeun duit kana naon bieu teh jalma nu panen teh jalma anu jihad bisabi mana kosot mahlud moal dikurangan harta jalma berkah sodako Pak Haji masihan ayeuna ka abdi keur pesantren 20 juta bakal datang 20 miliar barokah asal bener we merena sakitu nya merena leutik mah leutik deui we apa yang kita lempar apa yang kita ayeuna tanam kita menuai di mana orang nempak kena tarik balik nage tarik di mana orang sok nyeuneuan we batur anu bakal karerab teh anu bakal tutung teh urang da urangna sok nyeuneuan ayeuna urusan tak eta mata kade di mana orang hirup dalam dunia kudu kos baheula para wali Allah anu masyhur nu mastur murah bacot murah cong teu loba dalil tapi bukti maca bismillahna ratusan ribu jadi aulia Allah maca kulhuda ayeuna ratusan ribu matak sapinter-pinterna budak ngora moal bisa ngaleuwihan kana ilmuna kol geus loba kolot mah ilmuna ge matak maca kulhu emang dina bulan Rajab 11 kali bakal jadi jalmi anu moal disimpen jasadna langsung dilebetkeun ka surga kulhu mang tanya apa kulhu kulhu eta apa mang kulhu enggak saya apa mang kulhu we gitu terus gitu kade ninggalina eta entin kade ninggalina duak leuk wae atuh sarwana jeung si Eti dah tuh kade jadi urang boga harta ulah sampaikan dipakai disimpan bisa jadi kotoran
Tapi lamun urang ayeuna harta dipakai sodako bakal jadi gedong di sur dawu mardokum bisodako ubaran penyakit ku sodako non sebabna malam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha jalma anu teu syukur kana nikmati Allah maka ya jalma bakal diingetan ku Allah ku rupa-rupa musibah jeung penyakit. Di Bandung aya jalmi beunghar duitna triliunan usahana di mana-mana tak sekali berobat lain ke Santosa tapi ke Malaysia ke Penang seminggu sekali setiap berobat seminggu teh 500 juta. Naon penyakitna Pak Haji? Penyakitna teh tiap ngalengkah busiat wae. Keur naon beunghar oge peperepetan wae. Prot pret mending kos emang we kieu dagang teu hitut. Osok beureun hitut mangan dinu poek gitunya tawahna pentangkal caringin gitunya. Jadi mahal mah bisa hidayah di Allah. Mahal mah lain hitut teh hidayah. Mahal hitut. Beungeut glowing. Bujur teu nyakola. Salaki nonton Persib eueuh ngalewat perepet hitut. Cek salaki nate anjir kena apot bitu cenah. Jadi awewe mah babari hilap. Babari hitut. Ada nyamangnya? Ade, ulah kudu naon? Kudu jadi jalma nu diajar. Diajar we sampai ka maot. Ajengan ge diajar. Ari nafsaka minat tadbir wa qoma bihi gairuka la tukim bihi li nafsika. Kudu rilek hirup teh. Sing tenang, ulah hayang rizki batur, ulah hayang bagian batur. Da jalmi mah tos kagungan bagian masing. Teu kudu riweuh. Urang hayang mancung dur disuntik. Mancung teuing ka luhur nginumna gelas gede ngarebek kapilan ku irung. Mending keneh kieu we. Teu pati mancung tapi teu eungap. Daripada mancung mus terus engap ke rumah sakit Hasan Solihin ka ditu ka Bandung. Ini asa pangapalna rumah sakit oge. Ada kayang barokah teh salaki teh urus mumpung aya pencet usap tuh gitu nu hade mah. Lain salah kita kalau dipotoan gering deh cepret statuskeun nuju ngagibrig cenah sakedap deui ge koid eta mah awewe edan eling nu kitu teh awewe edan nya nu edan popotoan atuh teu boga harta ku pikiran anu min alamati mautil qalbi ciri jalma cek Ibnu Athaillah maot hatena batu ragem karena pengajian kan hagedean kagana gotong royong ngomean jalan ngomean ke ayeuna kepentingan umum tara daek eta jalma kitu matak mang kunaon sia pindah geus mang di dieu si mang itu di ditu tong kabeh pindah urang batur sarua kabeh mah jelema mah di hadapan Allah. Lain wajengan nu mulia teh tapi nu mulia teh anu takwa. Jalma bangga karena ningali harta tapi mulia na jalma di hadapan Allah ku takwa. Jalma nu geus teu sapertikeun pohon anu geus paeh kahujanan oge anger we da geus paeh moal hirup deui. Ta jalma nu geus paeh mah walaupun kahujanan wae oge anger we dielingan diperingati dikasih saran moal daekeun da geus paeh hatena. Seperti cai hujan ngabaseuhan kulit macan baseuh kulit macan tapi moal bisa ngahilangkeun eta cai hujan karena belangna macan. Jadi nu geus belang hate mah hese we diajakan ku kumaha oge da geus belang hatena matak di anak urang hirup di alam dunia naon we nu satiasa urang minimal hade sangka ka batur. Rubbama qada alaika bidanbi fakana sababan fil usul. Loba jelema sangka goreng. Umar bin Khattab benci Islam, Khalid bin Walid baheula benci Islam, Suraqah rek ngabunuh Nabi, tapi hidayah ti Allah. Jadi ngabela Islam bari ngabela
nabi mata ka jelema ulah sok nganggap goreng bisi eta jelema teh tobat terakhir jadi jelema nu nepi hatena ka Gusti ulah ditilai tenang penam Masya Allah wih di dia sing rapi datang salaki teh ini mah datang salaki daster nyengled hiji kutang pargat salaki teh utah-utahan pariksa ke puskesmas bang corona lain karacunan kelek pamajikan hari kaonangan gaya lipen hejo gamis hejo senal hejo wang ngabring teh cigalonok cek ya tak gitu sareri bae lah ek ngarti rek ngarti seuri we lah nah dina pada nu mahal teh hidayah ti Gusti atak cek Ibnu Athaillah aya nikmatul ijad aya nikmatul imdad mang nikmatul ijad teh dibere ku Allah nyawa itu geus alham mata lamun geus bobo gugah bobo baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana eta teh syukuran dibere nyawa ajengan dibere nyawa disebut buya disebut kiai disebut mama disebut ajengan mulia saya dicium tanganan dibulak-balik keur aya nyawaan geus eueuh mah ece santrina ge nincakan kuburanana leres da mata mahal nyawa teh ibu saya kasih uang 2 miliar tapi isuk nyawa ibu leungit daek henteu mang mending duit 2 miliar mending nyawa Ini nyawa bener oh dah syare oge nyawaan mah jeung mayit meureun tadi disebut nikmatul ijad aya disebut deui naon jelema bisa urang nyadarkeun batur nyadarkeun pamajikan nyadarkeun anu jadi ayeuna anak nyolehkeun nu jadi anak hese tong boroning nyadarkeun batur nyadarkeun diri sorangan oge hese kadang ieu kiai ngajarkeun maani bade mantek ilmu tauhid sagala di ayeuna wurukeun ihya hikam diwurukeun tapi kadang-kadang ngaji-ngaji nang saukur cupar ke masyarakat maksiat jalan we eta teh kiai komo lain ajengan leres da Masya Allah mata kade emang tong loba ngalamun sok we sare we di dinya bari geus dibelian ku dibelian anak kalaka ngalamun tong ngalamun tenang we matak di mana urang hirup di alam dunia kudu naon kudu diajar ngas mensyukuri karena dipasihan nyawa ku Gusti aya 2 nikmatul imdad ieu teh nikmat dibere fasilitas ku Allah contoh soca jeung paningalna ece mesen teh ka Allah lah Allah mah nyaahna teh kitu pangamung jeung angseuna lidah jeung rasana ayeuna jalma dibere nyawa ku Allah nikmatul ijad meunah cengek ke karasa da dibere nyawa coba-cobaan cengek bikeun ka mayit dihuapkeun moal tah matak oge Masya Allah eta disebut nikmatul imdad kanikmatan fasilitas anu urang teu mesen Allah mah tangan ge jeung gerakna coba lamun setruk kan kieu meureun ngomong teh bener salakina teh setruk nyengang jam 1 peuting teh nyengang teh bapak da jam 1 peuting ge mah teh aya engang cenah amek meureun nu setruk teh ieu nawe dikitukeun sia teh teu ngarti cangegang tuh nya atak isti salehah mah loba nawaran ka teu hayang oge ece balik ti dieu ngadangukeun cariosan suami naon ngadangkak atuh si mang datang pamajikanna jokio cek salakina teh wai cenah aya bakakak hideung ya Masya Allah mudah-mudahan sararea sing bisa syukuran ka Allah amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal
jadi ngaji teh neangan cacaang hirup supaya apal diri urang loba salah. Dunia hirup di alam dunia teh perjalanan lain pertandingan. Jalan sehat tenang we teu capek atuh capek eureun da jalan sehat. Beda deui jeung ayeuna atlet anu erek naon jadi naon pertandingan kudu latihan kudu capek daerek ditandingkeun mantap kudu rileks we atuh payu alhamdulillah tuh payu gares ku sorangan. Alhamdulillahirabbil ahlul baitil mustafa tuhuri umamanul ardi fadzakiri subihu bil anjumiz zuhuri islama qad jaa fi sunani ya rasul salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfataya jiratal alami jauhailal judi wal karami. Allah beri angkat tangannya dan halal teman bertakwa penuh pengertian ya Allah beri rezeki yang halal teman bertakwa penuh pengertian ya Allah beri kami kebaikan dijauhkan segala kejahatan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji atfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Dosa-dosa kami engkau ampunkan hanya engkaulah pemberi ampunan. Salawat salam kami limpahkan kepada Nabi pengajak kebenaran ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wal daraji atfataya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah barokahnya mudah-mudahan jadi orang nuka hiji mudah-mudahan sing jadi jalmi nu digambarkeun ku Kangjeng Rasul di akhiratna melak harita ayeuna panen harita. Ieu teh jalmi nu kumaha anu sekemampuan jiwa ragana dipake syukuran ka Gusti. Dua, Nabi nangis wa nadmi ala ma thalafa minal asam. Seueurkeun nalangsa diri emut kana dosa. Rajab teh bulan naon? Bulan ngebersihkeun badan. Sya'ban teh bulan ngabersihkeun aina qalbu hate. Ai bulan Ramadan keur ngabersihkeun ruh. Rajab keur nanam, bulan Sya'ban dipupuk, ke Ramadan teh meunang hasil sapertikeun urang melak cau. Geus dipelak urang digemuk, geus digemuk pasti aya buahan, geus aya buahan pasti aya hasilna. Urang di dunia terus nanam bari jeung digemuk, insyaallah ke hasilna ke di akhirat abadan salawasna. Ibu pergi ke supermarket, ibu pergi ke Alfa, segala rupa dibeli. Semakin banyak babawa anak-anak belieunana, eta semakin lami di kasirna. Di dunia ngumpul dunia, dugi ka numpuk harta teu ayeuna di mana-mana. Tapi engke pangeulana di akhirat teh panglilana ditakon ku Allah di akhirat. Hatak sing hati-hati. Jualan teh eta geulang teh bikeun ka ustad. Keur meuli semen daripada maot 2 poe deui. Dina pada urang sadaya hirup di alam dunia teh kabeh bakal ditaros ku Gusti Allah. Ilmu urang, harta urang, jabatan urang, umur urang, sing hati-hati mawa umur, sing hati-hati mawa harta, dagang halus tapi ulah ninggalkeun salat. Urang ayeuna salat pikiran ka mana-mana baik daripada ka mana-mana tara salat. Eureun sia lamun ayeuna urang salat ngong adan eureun heula dagang teh. Ulah terus we dagang, ai salat henteu.
eta teh bakal dikecrok ku bakal dikecrok ku orai. Bener. Bakal dibelit ku orai naga sare 1000. Pernah ningali orai 1000? Can sok maot teh heula atuh. Tah mata hati-hati di mana orang hirup di alam dunia kade salat ulah ditelat-telat, kade salat ulah ditelat-telat bisi kaburu sakarat, kade salat ulah dingkengke bisi kaburu jadi bangke. Sabab as-shalah mahalul munajat, cek Ibnu Athaillah, salat teh tempat munajat. Careful rahasia Allah keur ngabersihkeun hate, keur ngabersihkeun dosa eta teh salat. Salatna beres rumah tanggana ge bakal urang dipikirkan teh kumaha ngomean ekonomi, kumaha mikiran masa tua, tapi teu mikir lamun isuk urang maot teu mawa iman jeung Islam rek kumaha. Jalma loba berbondong-bondong mikiran masa tua, mikiran ayeuna masa depan, hayang ayeuna sukses keur ngora, tapi teu mikir kumaha carana di mana maot urang sukses. Teu dipikirkeun ku urang teh. Matak salat teh tangkal, salat teh tangkal, amanu lain dahan lain daun. Sedekah dahan, zakat dahan, puasa haji umroh tangkal salat. Jadi orang teh kudu ngajaga salat teh tangkal geus we wisi anu nanyakeun eta pengajian di Cihejo saha jenganna ti Bandung ngerangkeun naon tangkal jeung salat geus we kitu. Tapi tangkal jeung dahan bisi anu nanyakeun nerangkeun tangkal jeung dahan. Moal aya dahan lamun teu aya tangkal, moal bisa nempel dahan lamun teu aya tangkal, kaso-kaso moal bisa nempel lamun teu aya tihang lain aya tihu. Alhamdulillahirabbil akitu. Taker pusing salat, hayang tenang salat solusi hidup. Para rusing loba nu nagih bayar atuh. Baru nagih. Ieu jalmi mastakana bledak hancur. Jibril ieu teh dosa naon? Ieu teh dosa umat anjeun Muhammad anu pagaweanana ngaku Islam teu daek salat. Deket masjid daek salat. Nabi bade netepan jenazah tos nembe Allahu Akbar tos katingali na jero mayit anu usik uyak-uyakan pas dibuka teh orai 1000 keur ngecrokan eta mayit. Dosa naon eta Jibril? Ieu teh dosa jelema anu mana hiji deket ajengan tara daek ngaji, 2 deket masjid ieu jelema tara daek salat, 3 nu beunghar anu tara zakat. Siap-siap anu marake emas eta buru-buru bikeun bisi dipacok orai. Tuh disumbutkeun geus dipenta berarti. Alhamdulillahirabbil sok salat. Alima wujuda taufiq, tahu Allah kelemahan diri kita. Asana 50 waktu. Jadi 5 waktu, tapi ganjaran nana sami jeung anu 50 sesuai dalil Quran. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Hiji mang digali 10 lamun 5 berarti 50. Tuluhnya dipakai ngaji mah nya. Masya Allah. Matak mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala urang sadaya dijadikeun jalmi anu istiqomah. Istiqomah teh hese laduni aya tapi neangan wadah nu bersih, moal keuna ilmu manfaat, moal keuna ilmu barokah ka jalma anu som moal keuna. Nantak nu hese mah ulah som tuh salat teh penting. Tadkuru khaliqal anam, kade sing loba dikir ka Allah, dagang-dagang di hate mah Allah 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 ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum. Sholawat nu pondok sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad gitu bari dagang teh mamawa Allah ulah mamawa makhluk nungguan makhluk mah hese tara payu
Teu bisa nya mah Allah Allah hu gitu we. Teu bisa nyebutkeun hu paeh we sekalian. Segala embung atuh. Ai dagang daek nyebutkeun hu teu daek. Simbang itu mah tahu. Kita wiridan kalau kata tahu-tahuan. Tuh dina pada Nabi Ibrahim papenak serang aina Nabi Muhammad di langit ke-7. Ya Muhammad kekasih Allah, mur ummataka ya Muhammad bin ghirasil jannah. Hei umat Nabi Muhammad, wartoskeun ka umat anjeun kaula nyaah pangseurkeun papalakan surga. Naon papalakan surga teh? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Dina riwayat nu lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah eta beas rada kurang gas 3 kilo hese baca la haula wala quwata illa billahil azim. pamajikan terbalik 2 minggu inna Ilahi a'toina kal kausar innalillahi kos nurek payu deui ciri-ciri jalma tereh mau temang coplok huntu nggak caroplok can tos oh tereh berarti aduh cek si mang di aing ripuh kieu banyak madak mang kadenya kade nitip ka sararea nu paling penting kade nitip ka sararea zikir ka Allah. Naon sababna ulah eleku manuk urang meuli hiji akang meser manuk di pasar burung nu mahal terus di kurungan di paraban sabulan 2 bulan 6 bulan gacor baceo zikir ka Allah manhunkeun ka nu ngurusna urang diurus ku Allah dikasih tuang ku Allah diberi napas ku Allah diberi gerak ku Allah cek Allah teh hei urang cejo fadkuruni adkurkum eling sia teh eling da teh eling na teh eta we di mana ngadenge manuk uncuing kakara eling sanya nurek maot da ngajina teh nangunyar bari nyarane deket masjid tuh kos ece itu tuh dibenerkeun da sieun maot bari cangkul urang nu ngajina maneh nu cangkulna matak di mana urang hirup hayang barokah turutan manuk wae oge daek wirid kade jadi tukang dagang ulah jadi bangkong bener ieu bangkong hayun bidarwen hirup di 2 alam beunghar henteu ibadah henteu ta ieu nu bahaya ieu mah jalma beunghar oge fakir butuh we mata bahasa Arab teh fakir jalma butuh jadi lamun jalma disebut beunghar masih kene butuh eta teh anger nu kitu teh lain beunghar dan disebut beunghar mah jalma nu geus ayeuna teu butuh kana ta eta jalma nu beunghar ai kane masih kene butuh mah fakir we nu kitu mah mata kade ya urang teh kudu maca tadi naon subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin geus lebaran deui ieu mah rajaban setelin lebaran kade mang ya atasna mang na kade ya kade
di dia. Seratus deh. Kade kudu ingat kana tang. Wah. Kudu ingat kana tang. Tangkalin tang tu. Balik di dia kudu nyonyoo. Majikan. Nyonyoo tas B. Nyonyoo pamajikan. Geus menang duit teh joh hayang nyoo sih mah. Da urang teh buah mahoni teh pahit. Tapi leuwih pahit keneh jalma nu teu daek ibadah. Mahoni teh pahit. Tapi lamun urang teu daek ibadah leuwih keneh pahit jelema anu teu daek Ibadah. Da urang mah wal kapok lamun can karasa pahit anggap madu, manis anggap Aduh. pahit anggap jamu, pahit anggap jamu, manis anggap Aduh. tah matak urang mah kapok teh kudu geus pahit heula. Tatangga aya murang kali sebulan 2 bulan 2 tahun teh kaop ningali pentil susu eta orok kumetap gitu. Iya orok mah teu kaop ningali pentil susu sok kumet gitu cocolan we ku Batra Wali nyo karasa Pahit. eureun tah orok oge eureun teh ku karasa urang oge di dunia can pahit mah jelema can kapok mata kadenya ulah naon ulah 24 jam Allah berikan waktu ke urang sabaraha menit sabaraha jam hate urang nu nyambung ka Allah lolobana mah poho urang ka Allah teh leres teh matak sok diajar Nabi upamina tepan wengi yeuna teh bengkak teh dugikeun ka bengkak sahabat naras ya Rasulullah kunaon sesepan ibadah kaula teh bisi teu kaasup jalma nu syukur ka Allah matak sabulan dididik ku Ramadan supaya bisa ngaromadonkeun anu 11 bulan sahur bangun tengah Puting. ngadon Dahar. tahajud di sia teh lain barang hakan we hantem si mah otak nanti kana pitayeun wae aing da dijieuna tina tai euy nu kitu mah tuh gitu matak urang diajar teh ayeuna nya diajar kudu inget karena proklamasi kemerdekaan yang 1945 eta ngajaga 17 Agustus. rokaat salat 5 waktu jeung Agustusan ieu mah Rajaban lain Agustusan lamun salat kudu ngajaga panca indra syah manya salat Allahu Akbar satu ketuhanan yang Maha Esa manya kitu salat pikiran kemana-mana baik daripada kemana-mana tara sok gitu maksudnya naon urang Rajaban hayang maot husnul Itu mah. Allahumma barik Anak. Kun pemar jakana wapina adabana. eta mah doa dahar atuh manyarek maot dahar heula ieu ya bahan jadi mayit Indosiar ya rahasia ilahi nu digotong hese teh aningan atak urang teh kudu kagegeloan ku wallah ku Kangjeng Nabi. nah gitu balik di dia langsung nyanyi harapan pamajikan hanya istri soleha berhiasan Aduh. Hah? berhiasan Bandung. nah
perhiasan dunia dan perhiasan Bandung nenang sadorek meuli emas besok rupa-rupa wae itu adan di masjid deh ngaudangkeun sahur nu ngora lain aki-aki we insya wow wow tinggal tilu maksud nama salawur sahur waktos parantos jam 3 di Mekah mah nu adan 300 juta gajihna mobilna Lexus dikasih apa pila dan kolam renang matak nu adan di Mekah mah jarangkung badan ajengan teh ini urang malah leutik we kieu ajengan teh renang matak kolonel kolot-kolot sagede menel tapi leutik-leutik oge ngeureueuh ngaji leutik-leutik ngeunah jiga nu pernah ngasaan wae oh lagu taraweh di Mekah 3 jam setengah eueuh nu geureui mang di Mekah mah sugana aya nu seuli suntrung sili porosotkeun sarung eueuh harus we 3 jam setengah teh careurik ditanya aki-aki urang Karawang ku Akang mang kunaon cerik wae ieu suku katincak hiji cenah manya teh husu ceuk ari urang karek sapoe 2 poe karek sapoe 2 poe ngalaksanakeun puasa geus riweuh lohor teh geus ranyai ningali oli teh asa marjan asar teh lain namatkeun Quran kalau gitu asar teh ayeuna nyieunnan kolak dikucek ku sakeluarga genepan balikeun ka kiri balikeun ka kanan balikeun ka kiri balikeun kan kolak teh kolak cau dugi ka bubuk eta cek cau teh aing lieur aya cau meuli ge channel candil gehu bala-bala buah-buahan sameja pinuh keur buka jadi otakna teh pitayeun we jadi bulan puasa teh lain bergang karena barang hakan we teureun setengah genep hujan gebret pararoek bapak setel TPRI sugan we cenah nu pangalahan adan TPRI tah mah cicingna lawang pantau sugan we aya angin adan itu meureun di masjid aya nu pupujian ka angin-angin asa adan marum keur lapar euceung ngadenge naon ge asa adan we eta mah ece kolak gehu geus bungbeng kana bibir diutahkeun deui bapana mawa bedog ka masjid neangan pupujian efek teu eueuh nyumputna bedug mata di masjid teh kudu aya bedug nya kudu aya eta teh paranti nyumput anu salah lagu taraweh lain asup kalakan omongan imam karek malam kaopat ieu sa imamna ieu ustad gancang ustad lambat ya namun gancang loba mamumna lamun lambat ece tong taraweh di kadinya imamna leuleus loba teh kolak cau ceti maka centin si nunung si imas kokom yeuh mah hape sajadah simpen di juru urang mah salatna rek bari nyarane teu kuat eungap ai taraweh meureun imamna teh gancang pos balap karung wah wakbar wakbar sami Allahu akbar ceti wareg teuing kasuntrungkeun borolo teh utah ece eta gehu gogorolongan kareupeun ustad ari ustadna teh sarua gelona belum 5 menit utadina salat berjamaah jadi ngadahar gehu urut berjamaah aya nu kitu aya maneh berarti mataknya kade nitip bulan Sa'ban dipakai takwa ke Allah pakai ngajauhan maksiat pakai taat ke Allah ya jalma kabeh ngagukeun bulan Sa'ban bakal dijaga tina sagala balai amin ya Allah ya robbal komo daek puasa teh kentel kudu ngajaga tina bohong kudu loba nyonyo puasa banyak puasa nyonyo boos sih kemana wae sekarang aneh wae anu ngabatakeun puasa teh aya 5 hiji ngomong keun batur bohong 2 gib
gibih gibah gibah teh ngomongkeun tur ngadu dombakeun tur sumpah 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 naon sumpah sumpah Palsu. oh, sumpah rasul sumpah rasul lihat sumpah palsu melihat sesuatu ti beurang ningali naon wae jeung Allah syahwat jeung sawo astagfirullah batur syahwat ya sawo contoh ulang ningali tur nenen ningali nenen atawa ningali bu ur oh bener eta keur dagang mana ningali bujur sia batal batu puasana adanya omo ti beurang nyonyoo pemajikan teu meunang omo dirang kan dirang ul dirang ul dirang kang dirangsang astagfirullahaladzim manya bulan puasa pemajikan dirangsang mung erege geus tarau weh dici poho dicipok iya tukang dagang main cipok wae waduh pala laur itu yang minyak sarang kalender iya keserap ya atas sih ada kalender ijewang usidek mas Andren ya Kang SD SMP SMA perguruan tinggi tukang dagang mah gratis kuliah teu kudu mayar ngan sarena digawir gawir ge dago resort mahal digawir teh nama di Bandung teh mahal ayo mang ijewang mang oh kade ijewang ieu tempelkeun bisi aya nu kasurupan ku foto ieu we gitukeun engke oge nu kasurupan ngomong anjir babaturan tak disebut nate Ustaju domping Ustaju ping Jubrig Ustaju sum jujur gitu ya minyakna bisi aya pamajikan bawelnya oleskeun kana bibirna ke 3 menit muruluk jeung huntu-huntuna pami aya heug urang teh leuleus nya oleskeun ke tengah kadinya kege ngagepluk jadi lato-lato hitung-hitung ngukut Berit. berkah ieu teh foto berkah lin foto beurit tinggal heula tuh foto aing disangka beurit lamun loba beurit kudu ngukut kucing ustad ieu malin ucing ustad disangka ucing pernah jarah ka mama Sunyai Gudang itu pernah tadi dinya diceket Raja Polah dengan kadinya ya didinya terus balung tunggal pernah jarah pernah tahu lumayan tuh pernah iya hantam nanggung jarah kan udah deket kawali di mana orang sejarah ka aulia Allah teh hatena teh geus meunang hujanan rahmat ya Allah sehingga lamun eta wali resep ka urang ge bakal menang hujanan rahmat di para wali lin amin amin jarah kan udah deket amin jarah ka ulama ka wali anu deu ka guru ur ka kolot ur ibadah teh tuturut urang geus rada lieur ya si Mang ya juk bagikeun atuh itu juk bagikeun ka ibu-ibu bagikeun juk atuh bagikeun mangga cicing wae enggeus suka itu tuh kaki-kaki bikeun tuh kaki-kaki di tukang tuh sok bari salawatan heula sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina
sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'ina. Berkah doa berjamaah mugi rizkina barokah. Berkah doa berjamaah mugi ibadah istiqomah. Sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. رقت عيناي شوقا ولطيبة درفت عشقا فأتيت إلى حبيبي بعد يا قلب رفقا صلوا على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا الله يا رسول الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله. Iya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah damang sadaya panyawat hasil sadaya nu dimaksad. Allah 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 ala nuri rasul sing tarik. Allah 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 ala nuri Gusti nu maha mulia nu teu aya papadana mugi Gusti ngahampura amdila mokot ku dosa. Allah Allah ala nuri rasulillah. Allah 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 ala nuri rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik